Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sampura sunun kasugri sadayana alo sadayana pamiarsa sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna wilujeng tepang dangu di sareng mang di Jomantara di Egalura saluran channel YouTube Sunda Pituin. Nu mana ieu saluran channel YouTube Sunda Pituin teh kumang dipintonkeun salaku kahiburan kesundaan kanggo pamiarsa sadayana nyaeta dongeng Sunda. Dongeng Sunda kiwari mang bade medal deui lajengan anu sababaraha waktos kapengker katunda kitu tah punten pamiarsa sadayana nya. Dongeng ieu teh katunda kamari nuju salami pertengahan sasih Ramadan kumagi ada sesuatu hal kayak pengentannya tetiasa mang teh seerting upload gitu tah. Janten katunda kiwari insyaallah ulang pedar deui dongeng anu dina judulna Hayang Kawin. Atanapi ieu dongeng Hayang Kawin teh sanes didongengkeun istilah namanya dibacakeun ku mang lah. Punten hapunten bila anu teh sabagodos sareng cara mang ngaoskeun atanapi macakeun ieu dongeng hapunten. Mudah-mudahan sing tiasa aya bahan katampi ku pamiarsa sadayana sing tiasa janten hiburan kanggo pamiarsa sadayana ieu dina carios naskah hayang dikawin jurig, maksudna teh bukan hayang kawin, dikawin jurig kitu tah pamiarsa sadayana. Carios dikawin jurig enak bade majeng kana bagian kanu salapan nu mana dina bagian 8 waktos kapungkur waktos eta kapungkurnya kapungkur malam teuing gitu. Waktos kamari ieu nya tedugikeun ka arasan wih kabumina sabadana rengse tahlilan teras arasan disangkiri riwa teras ditalek ku lebih mail sareng warga-warga sekitarna yang ngayakinkeun yen sares eta teh arhasan kitu tah pamiarsa sadayana. Mangga kumatur lajenganana carios urang pedar wae kalajenganana carios dikawin jurig. Sok ka pamiarsa sadayana geura kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Sok bro. Kasugri pamiarsa sadayana sabadana rengse tahlilan harita lebe mail sareng sakanca-kancana gitu ngalariung di bumina nyirat mini atanapi di bumina arhasan ngabahas kumaha kalajenganana nasib arhasan. Saparantos nuju ke ngabahas harita arhasan kurunyung dongkap ka bumina sabada atos diilang wangsulkeun ti nagara siluman anu katelah nagara sadong kancana anu dibantosan uihna ku Raden Kalawling gitu tah pamiarsa sadayana. Sadugina ka bumina alasan kaget kumargi di bumina katinggalina raramean gitu jiga aya anu kaheraneun alasan makana alasan buru-buru sumping ka bumina tanpa salam tanpa naon lebat langsung ka bumina. Harita hidudu anu diseket lawang ningali ka arhasan anu lebat nu ngelol sirahna gitu dina panto kabakarasan arhasan teh kana tos ti walungan harita kayaan tiis tiris nyecep jadi
si raraina arhasan teh atau bangetna arhasan teh bias koneas gitu tanya jika mayit, makana disangka ku hidup rumah arhasan teh ririwa gitu tah. Sempat istilah mah jadi tagiwur deui ku disangkana arasan ririwa ngan danget ayeuna mah karasan mang lebe mail henteu kagoda gitu tah pamirsa sadayana. Janten tiasa nenangkeun wargana, tiasa nenangkeun jalma-jalma harita nu aya pagimbung di imahna arhasan. Kumaha tah lajenganana? Mangga tuh urang lajengkeun ieu carios dongeng Bikawin Juri. Tah kitu pemeriksaan nana lebe mail jeung sakumna tetangga-tetangga na arhasan harita dina jang ngayakinkeun yen arhasan teh anu ayeuna dihareupeun maranehanana teh bener-bener arhasan lain ririwa gitu tah pamirsa sadayana. Sanggeus ngarasa yakin lebe mail harita cumarita bari ngasongkeun deui lampu cempor atana pidamar ka si Dudu supaya disimpen deui kana tempatna. Adi dina waraga mah bener ieu teh dinyalahan deui yen ieu teh bener yang arhasan, tapi masih keneh aya kapanasaran ye mang mah. Anjeun teh kudu ngajawab kana pananya tur kudu dijawab teu meunang aya anu misleuk. Kumaha tah sanggup? Cek lebe mail harita ka arhasan. Dijawab ku arhasan, sanggup kuring mah. Sok ayeuna jawab ku ilaing. Kajadian naon anu geus tumiba ka anjeun sawatara waktu ka tukang. Kitu pananyana lebe mail ka arhasan harita. Ku arhasan teu talang ke harita diterangkeun kajadian naon anu tumiba ka manehna sawatara waktu anu ka tukang teh. Kuring palit ka bawah caah. Ku caahna walungan. Jawab arhasan, basa kuring bener menerkeun tukang anu kabawa palit ku caah teh. Harita walungan ngagulidag caah ngadadak kuring teu bisa nyepengan anu pageuh kaleot kabawa ku cai walungan caah harita kuring tilelek ka jero wahangan. Kitu tah lebe. Cek arhasan nerangkeun ka lebe mail naon-naon anu tumiba ka manehna sawatara waktu ka tukang. Bener. Tapi can cukup ye. Cek lebe mail deui. Ayeuna coba tataan ngaran anu aya di dieu kabeh ti mimiti ngaran pamajikan anjeun jeung kabeh lah dengan kaula. Arhasan harita nitenan kasabudeureuan jalma-jalma nu aya di imahna. Terus sabada lurah teret kasabudeureunnana ningali ka hiji-hijina jalma nu harita aya hadir di imahna pok cumarita. Nataan hiji-hijina jalma ti mimiti nyebut ngaran pamajikanana nepikeun ka terakhir nyebut ngaran Bah Samud anu masih keneh nyempot di jero deket lomari sabari nyenyepeng baskom. Nutupan taeunana teh kita pamirsa sadayana. Bari dada kabulusan tah Bah Samud teh balas diseblok deui ku cai kembang tadi teh ku Ceu Iyam. Tah kitu tah lebe kumaha cukup teu? Nya cukup sakitu mah cukup. Cing atuh menta cai nginum ieu ti karo asa tuhurun. Cek arhasan sanggeus rengse nataan kabeh jalma anu aya di imahna. Sor we nyirat mini bah salaku pamajikanana mikeun cangkir eusi cai ka salakina. Ku arhasan ditampa leguk wae diinum meninggal ti kanang jiga nama.
Cing tuh menta cai nginum ieu ti koro asa turun. Cek arasan sanggeus rengse nataan kabeh jalma anu aya di imahna. Sor wae nyirat mini mikeun cangkir isi cai ka salakina. Ku arasan ditampa lekuk wae diinum mending ngalekik hanaang jiga nama. Tah kumaha be? Geus bisa diterima kedatangan kuring teh. Kumaha be? Geus bisa katarima ngadatangan arasan teh. Cek RT sabada jempe sawatara waktu. Nya ari ningali kana segala kenyataan mah kabuktian yen ieu teh emang yen bener ieu teh dulur urang sararea nyaeta arasan. Pituin salakina nyirat mini teh asli lain mamalihan. Kitu tah kumaha nyirat mini satuju. Cek lebe mail tumanya ka nyirat mini. Kuring mah satuju pisan mang lebe. Kuring apal pisan kana tingkah laku salaki kuring saestuna. Kitu tembalna nyirat mini negeskeun ka lebe mail. Situ mah rengse we atuh pamasalahan arasan teh. Anu disangka dewa satuluyna mah nanggap pengalaman alasan sabada kabawa caah tur kasarad ka nagara sedong kancana negara siruman. Ku arasan dicaritakeun kabeh pengalamanana kajaba iwalti kasapukan anu dikedalkeun ka Raden Kalaweuling jeung dibere modal jang usaha eta mah dirahasiakeun teu diwartakeun kanu hadir harita. Kakocap sabada harita sanggeus kajadian alasan disangka tiwas, kahirupan alasan harita mimiti aya parobahan. Mimiti menyat kahirupan anak teh henteu saperti anu saenggeus-enggeus. Modal anu dipamahanan ti Raden Kalaweuling digolangkeun saeutik-saeutik ngarkahan maju tur nanjeur ayeuna mah alasan jadi jalma anu cukup dilalila kasebut katelahna beunghar merenya di lembur nama tadina mararat masakat ayeuna jadi loba hartana teu kakurangan ku syarat. Kan kitu teh ya perubahan di jalma teh pasti dibarengan ku penilaian batur. Komo anu sirik pidik mah diulik we naon kasalahan batur teh. Padahal geus jelas dina kateranganana oge yen aya pageran nyaram ka urang salaku yang maksudna teh dina kateranganana oge yen pageran nyaram ka urang salaku manusia dipahing pisan jang ngadadoho kasalahan batur. Pangeran maksudna teh pagerannya pemirsa punten. Pangeran tos nyaram pisan ka urang salaku manusia dipahing pisan jang ngadadoho kasalahan batur. Komo ngahaja nyieun supaya batur salah mah teu meunang pisan dipahing eta teh. Geus jadi kebiasaan anu ngadarah daging. Upat kesalahan batur teh sarua jeung ngadahar daging atah dulurna sorangan atawa sarua jeung meuleum suluh amal-amalan urang beak kitu tah pamirsa sadayana seperti dalam keterangan di surat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 nu unggalna teh kurang leuwih kieu pamirsa. Ye jalma-jalma anu alariman jauhan tina sifat nyangka kagorengan saestuna sungku sangka kana kagorengan eta teh dosa jeung poma ulah osok neangan celah kasalahan batur ulah oge sok ngupat batur eta diibaratkeun sarua jeung ngahakan bangke dulu sorangan geuleuh pan saestuna kataatan jeung katakuan ka pangeran na baris mawa panghampura ti pangeranana
anu maha asih tur ngahampura kana sagala kasalahan. Kitu tah pamirsa sadayana, kitu deui anu kaalaman ku Arasan. Harita tatangga-tatanggana geus mimiti kecuas kecewis ngomongkeun kaayaan Arasan anu ngardak jadi jalma beunghar di eta lembur. Pamirsa sadayana anu masih keneh tenget ka Bandungan, acara dongeng Sunda anu mang dipedar di Garuda di channel Sunda Pituin anu harapan mang ieu teh ras janten hiburan kanggo pamirsa sadayana tiasa ngahibur kana aktivitas pamirsa sadayana ngarencangana kana aktivitas pamirsa sadayana. Timang harapan eta mudah-mudahan urang oge sadayana istilahna mah salaku hiburan ieu teh sing aya mangpaatna oge ka urang tina naon-naon anu dipedar dina naskah ieu, mudah-mudahan sing aya petikeunana aya hikmahna kitu tah pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana anu nuju ngabandungan saeus dongeng di Kawin Jurig, mangga atuh urang lajengkeun kumaha lajenganna ieu carios. Sok geura kabararayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Jeli Arasan geus mimiti asa rawing oge sarua anu kalakonan ku Nyirat Mini. Jalina panas balas pada ngomongkeun yen Arasan beunghar tina munjung cenah ka siluman. Harta siluman Arasan beunghar munjung kitu sora-sora sumbang ti sabagian tetangga-tetanggana Arasan. Seperti harita anu keur diobrolkeun ku Arasan katut Nyirat Mini harita. Kang Arasan, kumaha laku urang teh ayeuna? Abdi mah asa geus rawing ieu ceuli teh. Pada ngaromongkeun teh hade ku tetangga. Kitu ceuk Rat Mini muka obrolan ka salakina. Geus wae lah. Ulah sok teuing ti denge. Baelah eta mah omongan-omongan jalma anu sirik ka urang. Ceuk Arasan ka pamajikanana. Tapi atuh asa ku tiap poe mah komo lamun abdi ka warung ngaliwat kana reungan ibu-ibu pasti we sing cewis ngomongkeun urang Kang. Nya akang oge apal da sarua ka akang oge. Kitu tapi akang mah didenge-denge teuing. Ngaper didoputun keun bae gege capeun sorangan nu ngomongkeun mah ceuk Arasan ka pamajikanana. Tapi Kang, bener akang teh teu munjung gitu ka siluman gitu. Ceuk Nyirat Mini tumanya negeskeun ka salakina. Aduh eta si laing maneh teh Nyirat Mini teung teuingeun Rat mainnya rek jiga batur nyangka ka akang lain-lain. Arasan semuka sigeung hatena gitu tah. Lain gitu Kang, Rat mah nanya hungkul yang nambahan karena keyakinan Rat ka akang yen akang teh saperti anu disangkakeun ku batur. Henteu Rat, teu mun akang munjung mah kudu aya sulur atuh tiap saat kudu aya jalma anu diwadalkeun. Pan eueuh saha ieu jalma anu jadi wadal tina kabeungaran urang can aya istilna sabada urang beunghar aya anu maot gara-gara kasarat atau anu teu pararuguh aya teu sok eueuh kitu tah alasanna Rat. Seperti anu geus dicaritakeun ka Rat, mang akang teh meunang bantuan di siluman jang supaya akang bisa beunghar, tapi da lain munjung eta mah kudu mah nya akang anu lain nu menta gitu maksudna teh lain menta ka beungharan ka siluman, lain akang mah teu menta teu rumasa teuing. Amit-amit eta mah siluman we aya nu mere ka akang mere modal sehingga akang seperti ayeuna. Tapi naon atuh pamenta siluman teh anu disapukan ku akang teh sok caritakeun ka kuring, ceuk Nyirat Mini tumanya leuwih jero ka salakina. Teuing atuh akang oge acan apal ngan kitu pamentana teh kah hayang dibantuan jang neangan jodoh ti bangsa manusia ke dina waktuna
Kitu tah keterangan di pangeran teh gitu tanya di pangeran Kalawuling teh ke waktuna bakal datang ke akang minta tulung gitu cek Arasan nerangkeun ka pamajikanana naon-naon anu pernah kealaman atau pernah jadi kasapukan janji jeung pangeran atau apa Raden Kalawuling. Kang mun urang pindah wae teh lembur ieu atuh kumaha supaya eueuh jalma anu goreng hate ka urang, ceuk Nyi Ratmini ngajukeun usulan ka salakina. Ke asa merenah tah usulan teh. Bener atuh urang jual harta urang nu aya di dieu. Nu aya di lembur ieu urang belikeun imah di lembur sejen. Tapi pindahna ka mana Rat? Ceuk Arasan malik nanya ka pamajikanana. Ka mana wae atuh Kang? Nu penting mah bisa narima kekayaan kekayaan urang sakumaha ilahana wae tong nikah di dieu. Nya atuh ke Kang urang neangan heuh beja sugan aya anu rek ngajual imah, kebon, tur sawah, jeung sajawana di lembur sejen. Tah kitu Kang bener sok teangan ku akang geus lat mah geus teu kuat sing di dieu teh. Tah kitu babadamian Arasan yang Nyi Ratmini harita. Ayeuna naon-naon anu dibadamikeun geus kalaksana. Arasan jeung Nyi Ratmini harita kocapkeun geus pindah di lembur Panyawangan. Di lembur matuh karang pamidanganana pindah ka lembur Batur anu ayeuna tentrem teu aya deui kadenge tuduhan-tuduhan anu teu pararuguh ka maranehanana. Arasan ka Nyi Ratmini kalaksanakeun pindah ti lemburna. Nulian mimitina mah meuli imah biasa anu lahana cukup lega. Terus dihadean imah teh dihade-hade cengeleng jadi gedong anu sigrong. Usahana ti mealian angon-angon kebon balong tur sawah katelah we jadi juragan ayeuna mah. Alasan teh tapi geus ganti ngaran disaprak pindah ka eta lembur. Alasan ganti ngaranna alasan diganti ku Karya kusabab manehna ngarasa bisa na ayeuna hirupnya kahirupanana jauh tanah ka langit jeung bareto eta teh samata-mata Karya hese capek manehna jadi we dicokot ngaran Karya anu jadikeun ngaran alasan ayeuna anu mata jadi katelah ku orang dinya sebutkeun Juragan Karya. Ari Nyi Ratmini oge sarua ganti ngaran ngan Nyi Ratmini mah teu jauh-jauh deui ngaranna manehna teu make ngaran Ratmini terus katelah nama Ibu Ratmi. Ari ngaran lembur anu jadi tempat pamatuhan panganjrekan nu anyar nah eta ngaran lemburna teh ngaran lembur Panyilekan. Tah kitu pamirsa sadayana sejarahna Arhasan anu ayeuna geus nganjrek di lembur Panyilekan anu geus katelah jadi juragan anu nyambung sawatara waktu ka tukang anu katelah ngaran Juragan Karya. Tetela Juragan Karya teh sejarahna nyaeta Arhasan anu asalna hirup warurat sangsara kabina-bina. Tah kitu pamirsa eta jujutanana Juragan Karya atau Arhasan nu kungsi hirup balangsak dianggap remeh ku batur-batur salambur nah harita. Kumaha salajengna kayaan Arhasan salajengna carios salajengna kitu tah pamirsa sadaya nyamung tinu kejadian-kejadian anu tos kalangkung tina nuturkeun atawa nyukcruk kitu kejadian ku mautna Raden Kamal. Urang Bandungan wae dongeng salajenganana insyaallah enjing urang pedardi kiwari urang tundah heula di handelem hieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot tinggalkeun. Insyaallah mudah-mudahan pamirsa sadayana masih kena di papainan yuswa, di papainan kesehatan, di papainan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun dina segala rupa balai, dicakeutkeun dina segala rupa
kegampilan urusan ku Allah Subhanahu wa taala. Mang oge nyukeun pidoana ti pamirsa sadayana, mudah-mudahan mang tiasa petepang deui, mang tiasa mendarat deui dongeng-dongeng hiburan kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara dongeng Sunda. Sakitu nu kapiatur ti mang, hatur nuhun pamirsa kanggo atensina, kanggo dukunganna satia satuhu manco di Garuda di ieu channel. Mang undur diri, mudah-mudahan anjing tiasa petepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.